mamah jeung bapak emut ka takdir yen putri mamah jeung bapak geus pendak jeung jodona teu menang teu mamah jeung bapak kedah ikhlas ngalepaskeun putri cikal mamah da anu jadi indung bapak mah kanu cikal heman ku cikalna kanu bungsu heman ku bungsuna kanu panengah heman ku panengahna nanging meureun karaos pisan ieu teh putri pertama bapak sareng mamah ayeuna geus rek dilepas eta nu disebatkeun ngecagkeun aisan engke dina ngecagkeun anak ku mamah jeung ku bapak mangga didorong ku doa. Lajeng anu kadua aya anu disebatkeun ngaras gelis nyaeta naon nu disebatkeun ngaras ngarumasa saur tadi teh ngarumasa bujeng-bujeng tiasa mulangkeun ka asih mulangkeun ka heman indung tapi ngarumasa leuwih loba nganyerikeunana lebih loba ngaripuhkeunana kanu jadi kolot sampai detik ayeuna hidup rek ninggalkeun tangtos ku jalan ieu ge lebih loba ngaripuhkeunana kanu jadi indung jeung bapak 7 lapis langit 7 lapis bumi gede na gunung moal tiasa mulangkeun ka asih nu jadi indung jeung bapak engke dina ngaras eta ku hidup diwasuh sampean mamah jeung bapak. Lajeng anu katilu nyaeta aya anu disebatkeun sungkeman di mana sungkem eta hidup ngahatur nuhunkeunnya ngahatur nuhunkeun ka mamah jeung ka bapak 20 tahun lamina 20 langkung geus dipasihan ka asih geus dipasihan kasih sayang ku mamah jeung ku bapak kalawan teu menta dibales kasih sayang anu tulus tinu jadi indung jeung bapak gerah hatur nuhunkeun ku hidup Gladys tapi engke dina sungkem eta aya sesi nyaur langsung di mana hidup ngedalkeun unek-unek di hidup ngedalkeun sasauran hidup ka mamah sareng ka bapak. Lajeng saparantosna eta engke hidup disiram didoakeun mah sareng ku bapak. Eta panginten jujutan acara dina sonten ayeuna nu baris nganteur kana acara pokok. Mangga ayeuna Neng Gladys disarengan ku mamah sareng ku bapak sasarengan ngadeg sejak ngalepaskeun anu tadi teh anu kawitannya eta ngalepaskeun ecagan Aisan. Lajeng bapak mangga ngadeg palih payun pak mamah di pinggir Neng Gladys bapak ngadeg palih payun. Lajeng mamah sabaraha tahun Neng Gladys di Ais masih emot bisi geubis putra urang teh lumpat sakedik gancang di rawu ku hemana nu jadi indung kanu jadi anak ayeuna Neng Gladys geus mejeuna dilepaskeun ku mamah Aisanana wayahna mamah sing ikhlas lajeng bapak ngadeg di payun nyepengan hiji palita ieu hiji siloka salamina anu jadi bapak masihan pituduh keur putra putrina nuduhkeun kana kajalan kahadean ayeuna enjing dikawit dirisankeun ijab kabul pak cacap dugi kadinya tanggal walar bapak janten walina Neng Gladys cacap tanggal walar bapak dina sagala hal enjing ngalih tanggal walar bapak kapamaget anu bakal jantan pamimpin keluargana gelis muntang ka bapak sasarengan ngalangkah Neng rek dijajabkeun ku mamah jeung ku bapak ngalengkah kana kahirupan anu anyar mangga sasarengan ngalangkah bapak disarengan ku doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Cekap bapak simkuring tumaros 22 tahun lamina Neng Gladys hidup sasarengan sareng bapak
Ayeuna geus meujeuhna ku Bapa dilepaskeun. Sabab geus pendak jeung jodona naha Bapa ikhlas ridho ngalepaskeun putri kekasih Bapa. Putri cikal Bapa nu enjing rek didahupkeun rek ditikah ku hiji pamaget. Bapa ikhlas ngalepaskeun? Ikhlas. Mangga upami Bapa ikhlas eta palita nu dicepeng ku Bapa dipareuman disarengan ku doa. Bismillahi Allahu Akbar dipareuman Bapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas neng lajeng mamah sim kuring tumaros. Putri mamah nu asa nembe kamari di pangkon. Dinangna neng nih lir ibarat endog beubeureuman. Atuh ayeuna teu meunang tegas meujeuhna ku mamah dilepas. Mamah salaku indungna anu ngandung salapan sasi. Nu aya dina kapayahan. Ayeuna geus meujeuhna ngalepaskeun putri mamah. Nah mamah ikhlas ridho ngecagkeun Aisan putri mamah ikhlas. Mangga mamah diecagkeun Aisan anak diserangan ku doa bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngecagkeun pangais parantos beres lajeng Bapak sareng mamah mangga linggih di kursi. Neng Gladys calik mayunan mamah sareng Bapak. Calik gelis. Nu di payunan hidap. Tunggul rahayu jeung tangkal darajat nu jadi syariat gubragna hidup ke alam dunia. Kupingkeun ku hidup. Sok sanaos hidup gaduh pangarti luhur. Sok sanaos engke hidup gaduh pangkat jabatan luhur. Teu aya manfaatna lamun teh ayeuna hidup ngarengkah teu meunang doa jeung restu ti indung jeung Bapa. Katerangan ngajelaskeun ridallahi fi ridal walidai wa sukhtullahi fi sukhtil walidai. Ridona Allah gumantung kana ridona Ibu Rama, samulihna benduna Allah gumantung kana benduna Ibu Rama. Ayeuna gerah suhunkeun hampura, cedak hampura. Suhunkeun doa dina janten Ibu Rama mangga sateu acan ka Bapa ayeuna hidup nyaketan kapalih mamah gelis. Lajeng mangga ditanggeukeun sampean mamah dina lahunan hidup sok bisi salami ieu. Tos lami hidup henteu pernah ngusapan mamah. Mangga ku hidup diusapan lajeng diwasuh nganggo cai anu aya dicaket neng. Lajeng mangga diusapan mudah-mudahan tiisna cai dugi kana manah mama. Ngajantenkeun cukang lantaran ngajantenkeun hiji landok katenang mamah putri mamah rek ninggalkeun mamah. Lajeng bisi tos lami teu pernah diistighfaran gelis mangga geuna diistighfaran. Malah mandar. Mudah-mudahan janten cukang lantaran ngalangkungan hampurana nu jadi indung jeung Bapa. Lungsur oge panghampura Gusti ngalangkungan doa ibu jeung Bapa. Gerah sujud gelis dina dampal sampean indung hidup. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ari sawarga aya dina dampal sampean ingkang ibu mama nu ngandung abdi salapan sasi. Kapayahan kasusahan dina ngandung abdi istuning mama teu pernah ngarasula. Dina waktosna bro ngalahirkeun no ke alam dunia 2 tahun lamina abdi disusul dipastikan cenah hampura cantiasa nok mulangkeun ka asih. Ayeuna abdi rek ngambah kahirupan anyar enjing abdi rek ditikah ku hiji pameget. Sieun lamun ayeuna teu meunang ridho ti mama hampura. Ieu geuning sampean ieu jiwa ieu nu pangseringna ka nyeri hatean, nu pangseringna ka sentak ku abdi. Abdi nyuhunkeun hampura sakali deui mama. Hampura. Ampun mama, ampun.
naon atuh pikecapeunana nu leuwih mati tibatan ampun. Doakeun abdi hampuran nok mama, mudah-mudahan rumah tangga nok aya dina ridana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Cekap Neng Gladys lajeng dicepeng panangan mama, ditutup ditingali pamenteuna ngarah dugi anu didugikeun nu dilisankeun ku hidup kana manah mama. Sama sian kasih kamu cantik sama wujudnya cita-cita anjing nok pada nikah masih yang di ais mama, masih yang di pelukan mama. Doakan lo mudah-mudahan rumah tangga lo ayah dina kebahagiaan, ayah dina ridha Allah. Amin ya robbal alamin. Mangga gelis dirangkul mama hidup harewoskeun jimatna singkat dina cepilna. Mudah-mudahan insyaallah yakin doa mama diijabah kalayan diaminan ku wargi-wargi sadaya di dina sasar ngadoakeun nok nu enjing rek ngalengkah kana kahirupan anyar. Amin ya robbal alamin. Ngalih gelis lajeng ka Bapak sami mangga ditanggehkeun sampean ramah hidup dina lahunan hidup. Lajeng diwasuh diusapan sok bisi tos lahmi teu pernah ngusapan Bapak. Hidup mah moal terang sabaraha capekna ieu sampean nu diusapan ku hidup. Ngaler ngidul lumpat wetan lumpat ngulon dug hulu pet nyawa milari nafkah keur nyakolakeun no teu sirikane mangkat isuk balik putih demi hidup nu jadi putrina. Tos tiasa kumaha hidup mulangkeun ka asih Bapa ku hemana nu jadi Bapa di mana hidup keur teu damang ku sombongna anjeunna unjukan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, putri abi Nok Gladys ulah si negeri sok bisi teu kuateun da putri abdi mah istri tah sakit mana nu jadi bapak kanu jadi putrina ayeuna tos sakumaha hidup mulangkeun ka asih bapa nu sapertos kitu. Mangga geura sujud dina lahunan, geura sujud dina sampean ramah hidup, sembah sujud Nok Bapa, sembah sujud abdi can tiasa mulangkeun ka celakna kesang Bapa. Bujeng-bujeng tiasa mulangkeun ke celakna kesang Bapa, malah mungkin aya sasauran abdi nu ngarahetkeun hate Bapa. Pura abdi can tiasa mulangkeun ka asih Bapa. Abdi ukur tiasa ngadoakeun mudah-mudahan Bapa panjang yuswa sehat saterasna tiasa nyaksenan kahirupan abdi, kabahagiaan rumah tangga abdi. Mudah-mudahan Bapa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna abdi rek ngambah kahirupan anyar. Peryogi doa ti Bapa jeung hampura. Doakeun abdi salaku putri cika Bapa. Mudah-mudahan rumah tangga abdi dipinuhan ku kabungan. Amin ya robbal alamin. Cekap Nok Gladys langgusung dicepeng panangan ramah hidup. Mangga dugikeun lisankeun karamah hidup. Bapak
tak cantiasa menghubungkan Bapak. Doakan Nok, mudah-mudahan rumah tangga Nok yang ayah di ridho Allah. Amin ya robbal alamin. Mangga diwalar ku Bapak. Anakku gelis sok sanaos hidup tunyuhun hapunten. Insyaallah ku Bapak hidup di hapunten. Insyaallah anjing hidup ku Bapak di walian. Bapak ikhlas ridho ya anakku. Mudah-mudahan rumah tangga hidup ayah dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Lajang dirangkul gelis mangga ramah hidup hareuoskeun Pak. Enjing lubar tanggal walar Bapak di mana ijab kabul dilitungkeun. Dugi kadinya tanggal walar Bapak sakwali. Mangga dihareuoskeun doa-doa anu saena. Doakeun mudah-mudahan patiasa taat ka pamimpinna. Mudah-mudahan aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Neng mangga palih dia dirangkul heula mamah sareng Bapak ku hideung. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli dunubi, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mung tiasa ngawaler eta neng, mung tiasa ngabales ku eta. Mudah-mudahan Allah masihan kaasih ka mamah sareng ka Bapak sapertos mamah sareng Bapak masihan kaasih ka abdi. Mudah-mudahan mamah sareng Bapak salawasna dana Allah aya dina kabahagiaan ditebihkeun tina sagala coba. Amin ya robbal alamin. Cekap gelis mangga raina Neng Gladys teteh dihaturanan linggi. Palih dia cuy. Cobi pacepang-cepang panangana. Mangga silih tetep hidup doaan. Dede sok sanaos Dede Yuswana di bawah teteh. Tapi teteh peryogi doa oge ti Dede. Jeung nyuhunkeun hampura. Sok bisi salami urang duduluran. Aya basa teteh nu nganyerikeun hate Dede. Sabab teteh rek nincak kana kahirupan anyar, teteh nyuhunkeun hampura ka Dede. Jeung sok bisi salami ieu teteh salaku lanceuk kurang ngasuh ka Dede. Hampura teteh jeung doakeun teteh. Mudah-mudahan teteh rumah tanggina aya dina kabahagiaan. Lajeng hiji titip mamah jeung bapak. Sabab saparantosna teteh enjing ditikah ku hiji pameget. Teteh tamtos moal sabebas kamari. Biasa ngaulaan mamah jeung bapak sabab aya anu langkung utaminya eta caroge nu janten imam teteh. Sakali deui titip mamah sareng bapak oge sareng Dede. Sakitu ti teteh mudah-mudahan doa Dede kangge teteh disuhunkeun ku teteh. Waler ku Dede teteh bral raka teteh hampura oge bilih salami ieu aya sasauran Dede anu ngaraheutkeun hate teteh. Insyaallah mamah sareng kubab, mamah sareng bapak insyaallah Dede jagi. Mangga teteh kantun ngalangkah kana kahirupan anyar, mudah-mudahan teteh rumah tanggina aya dina ridana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Cekap Neng Gladys mangga dirangkul rai hidup sami ade. Gelas sirih hampura gelis. Gelas sirih lubarkeun. Teh cenahnya sok aya ketrekna jeung dulur adatna. Mangga gelas sirih pasihan doa. Mudah-mudahan rumah tanggi raka hidup
Tikawit enjing ngelengkah dugi kapayuna ayat dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ceka mangga hidup ade biasa lungsur deui lajeng teteh ngadeg didamping ku mamah sareng ku bapak dicandak ke tempat siram. Mama palih kiri, bapak palih kanan. Mangga hapunten sadayana. Mangga teteh sareng bapak sareng mama sasarangan ngalengkah bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Anu bade ngiring siram mangga supados tiasa antri nanging gentosan sepuhna heula. Dikawitan di pundak kanan mangga bismillahirrahmanirrahim. Dilajengkan pundak kanan, pundak kiri. Lajeng ku mamahna diwuduan, simbol hungkul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Mangga bapak gentosan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disun Pak. Mangga gentosan. Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Padi sun lajeng ya mu'ayyad ya mumajan ya imam al-qiblataini. Gentosan Pak. Mu'ayyad ya mumajan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga saalit-saalit we gentosan. Lajeng diisun didoakeun nyohonkeun atana pinada pidoa nanti sadayana wargi-wargi sadaya. Doa kanggo Neng Gladys nu enjing bakal ngalengkah kana kahirupan anyar, mudah-mudahan anjeunna ku siram ieu ditebihkeun dibersihkeun samudaya kalepatanana, ditebihkeun tina sadaya gogoda cocoba rumah tanggina acarana dugikeun rumah tanggi kapayuna aya dina kalancaran. Sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga raina lajeng raina ngaibakan Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya muayyad ya mumajjad. Masih seueur anu teu asyaf? Masih raina heula mangga Neng. Mangga nu teu acan nanya kata. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini. Atos saha Mang Deri manawi Mang Deri Mang Deri mamangna panganten mangga nyohonkeun nepi doana kangge Neng Gladys sambil ngantosan Mang Deri. Ya muayyad ya mumajjad ya aya Mang Deri aya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyusul atas nikah Dacar nyusul insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Atas beres.
Alhamdulillah gelis. Neng Gladys mangga ngadeg balik dia. Ramana Bapak kela sakedap urang ngadoa heula. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina an sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kela Bapak hamdan syakirin hamdan naimin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma ja'al barakatan fil rizqi wa barakatan fil nar. Allahumma ja'al khususon hajata Neng Gladys wa hajata mama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Azizu ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu eta anu dicepeng artos receh sejak miceun balai cenanya gitu. Balai sodakoh oge diniatan mudah-mudahan samudaya ditebihkeun balaina ku jalan sodakohna janten jalan rizki oge dina rumah tanggi Neng Gladys kapayuna. Mangga bismillahirrohmanirrohim awurkeun mimi wa Bapak diniatan sodakoh sieun rek ngatebihan. Mimi sarang Bapak, Mama sarang Bapak teh kenging wakana bihan ti panganten. Masih aya wur awur anjing wur awur. Masih aya Bapak seep, Mimi seep. Ma bagian ma ye jigana karembong manya. Kela sakedap di dieu we. Di dieu. Nanging sadayana dipalih ditu. Ma gian emak-emak ye nu sok hoyong karembong mah. Keheula Neng Gladys sejak tolak balanya ku nyodakohkeun karembongna tadi nu diangge ngais ku mamahna. Doakeun mudah-mudahan ditebihkeun tina sagala gogoda cocobana rumah tanggina aya dina kalancaran. Bismillahirrohmanirrohim. Sasarengan Mamah Bapak Neng Gladys dilempar kapengkeun. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 lung. Alhamdulillah. Pak eta pangantena kagulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak eta Bapak upami dipangkon ku nyalira kacandak henteu di ais ku nyalira kacandak atau nabi pada dibantosan ku mamangna ku nyalira tiasa mangga mangga bismillahirrahmanirrahim atas Pak bisi kagul Pak hawatos ya panganten calon panganten kagulai Pak atas bah atas bah ke panganten tos kalebetnya panganten tos kalebet punten heula pasihan jalan mang cekap hawa tos ka panganten tirisan punten ka calon panganten keweyahna pake aura-aurana mangga Bapak dipangkon. Sim Kuring selaku pemandu acara ti Aisyah Make Up nyuhunkeun hamputeun tina samudaya kakirangan kalepatan di akhiranku Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.